Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Paslun ari eta hiji pasal. Fi ab'ani sholati tetep dina martelakeun pirang-pirang sunnat ab'adna salat. Wa muqtadha sujudi sahwi sareng perkara anu ngamistikeun sujud sahwi. Tusanu disunatkeun naon sajadatani dua sujud kubaila salamin dina samemeh salam. Wa in kasura jeung sanajan seueur naon asahu pohona. Wa humari tu sajadatani wal julusu sareng diuk bainahuma antarana itu sajadatani. Eta kasujudi sholati seperti sujudna dina sholat wa julusi sareng diuk. Baina sajdataiha di antara dua sujudna itu sholat. Fi wajibatiha tina pirang-pirang wajibna itu sholat. Asalasati anu tilu. Wa manduban sareng anu disunnatkeun. Wa mandubatiha sareng anu disunatkeun dina itu salasah asa dina itu salat atampi salasah asabiqati anu tos dipayun kadzikri seperti pembacaan fiha dina itu salasah. Wakila sareng dicarioskeun yakulu ngucap si jalma atanapi musolli pihima dina itu sajdatani. Subhana man la yanamu wa la yasu kana lafaz subhana man la yanamu wa la yasu. Hartosna subhana man maha suci dat la yanamu anu tarakulam itu man wa la yasu sareng teu lali itu man. Wa huwa itu qaul subhana man eta laikun anu pantes bil hali dina tingkahna. Wa tajibu sareng wajib naon niatu sujud sahwi niat sujud sahwi biaya sidahu surahna neja si musolli kana itu sujud sahwi anis sahwi gaganti tina pohona inda syuruhi nalika tumandangna musolli fihi na itu sujud sahwi. Litar kibadin kulantaran ninggalkeun sunat ab'ad wahidin anu sahiji min ab'adin tina pirang-pirang sunat ab'ad salat walau amdan jeung sanajan ngahaja. Pain sajada maka lamun sujud si musalla litar ki gairi ba'din kulantaran ninggalkeun sapalihna sunat ab'ad aliman bari uling amidan bari ngahaja-haja batalat mangka batal non salatu salatna musolli. Wa huwa ari itu sunat ab'ad teh eta tasyahudun awalun sahiji tasyahud awal. Ayal wajibu tegasna wajib minhu tina itu tasyahud awal fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir. Aw ba'duhu atanapi sapalihna itu wajib atanapi sapalihna itu wajib walau kalimatan jeung sanajan sakalimah. Wa quduhu sareng diuk tina tasyahud awal wa suratu tarkihi jeung ari gambaran ninggalkeunna itu qu'ud wahdahu bari sahijina itu qu'ud ka qiyamil qunuti saperti nangtung dina qunut. Eta alla yusinahuma teu ngabaguskeun si jalma kana itu si musolli kana itu ayana kitu tasyahud sareng qunut. Tasyahud sareng qunut id yusanu karena disunatkeun naon aya jilisa diuk siji musolli wa yakipu sareng ayana liren musolli biqadrihi kalawan kira-kirana itu tasyahud sareng qunut. Faida taroka mangka di mana-mana ninggalkeun si jalma ahadahuma kana salah sajina tasyahud sareng qunut sajada mangka sujud sahwi si jalma. Wa kunutu ratibatin sareng kunut ratib
al ba'duhu atanapi sapalihna kunutu ratib wa huwa ari itu kunutu ratib eta kunutu subhi kunut dina salat subuh wa witru nisbi ramadana sareng wa witri atuh diatapkeun kana subhi wa witri nisbi ramadana sareng kunut witir satengah bulan Ramadan sareng ayana kunut witir dina satengahna bulan Ramadan duna kunutin nazilati sanes kunut nazilah wa qiyamuhu sareng ayana atap kana tasyahud wa qiyamuhu sareng ngadeg tina itu kunut wa yasjudu sareng sujud sahwi satarikul kunuti jalma anu ninggalkeun kunut tab'an karana arah-arah anut li imamihi ka imamna itu si tarikul kunut al hanafi anu bangsa madhab Hanafi awalik tidak atanapi kulantaran turutna itu si musolli pi subhin dina salat subuh pi musallin ka jalma anu salat sunnataha kana sunnatna itu subhin alal aujahin nurutkeun kal aujah fihi dina itu dua surah wa sholatun sareng maca sholawat ala Nabi sallallahu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu masabadana tasyahud awal sareng kunut ibadat tasyahudil awali tegasna sabada tasyahud awal wal kunuti sareng kunut wa sholatun sareng maca sholawat ala ali ka keluargina Kanjeng Nabi ba'da tasyahud di akhirin sabada tasyahud akhir wa kunutin sareng ayana dina kunut wa suratus sujudi sareng ari surahna sujud teh litarki sholati kulantaran ninggalkeun salat alal ali kulantaran ninggalkeun maca sholawat alal ali ka keluarga Kanjeng Nabi pita tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir eta ayat yaqona ngayakinkeun si musolli tarka imamihi kana ninggalkeun imamna musolli laha pikeun itu sholatun ala ali ba'daan salama sabada uluk salam sa imamu imamna musolli wa qabla ayu salima jeung sameme uluk salam sahwa itu musolli au ba'daan salama atanapi sabada uluk salam si musolli wa qurba sareng deukeut non alfaslu kapisahna wasumiat sareng diarana naon hadhihi sunanu ieu pirang-pirang sunat teh abadon kana pirang-pirang sunat abad likur biha kulantaran deketna itu sunan bil jabri kalawan ditambal bisujudi ku sujud minal arkani tina pirang-pirang rukun walisakin sareng kulantaran mang pihi dina itu tarkibadin api tarkibadin tegasna tina ninggalkeun sunat abad mimma tina perkara maron tos liwat itu muayyanin anu tos ditangtukeun kal kunuti seperti kunut hal fa'alahu nami damel si jalma tanapi musolli kana itu kunut dan asal kana saestuna hukum asal eta adamu pilhi henteu midamalna itu kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ab'adus sholah. Ieu pasal rek nyaritakeun pirang-pirang sunnat ab'ad sholat. Naon sunat ab'ad sholat teh anu sok ditambalan ku sujud sahwi. Jadi sujud sahwi mah nganamalanna teh dina sunat ab'ad. Sunat teh aya sunat hayat, aya sunat ab'ad. Sunat ab'ad ketika teu dipigawe sah salatna ngan teu afdol teu sampurna paling keuna kana makruh sah salatna. Andai kata teu kunut teu tasyahud awal poho tapi teu sujud sahwi jadi wae ngan makruh teu utama. Sunatna ditambal ku sujud sahwi. Ari sunat hayatna teu kudu ditambal ku sujud sahwi.
Wa muqtadu sujud sahwi jeung ayana perkara anu ngamistikeun sujud sahwi naon wae tah perkara anu urang kudu sujud sahwi. Tusanu sajdatani ku baila salamin disunatkeun dua sujud memeh salam gitu. Jadi sujud sahwi mah sunnatna memeh urug salam. Saenggeus ayeuna maca ayeuna tasyahud akhir samemeh salam sujud sabaraha kali sakali dua kali nyata cinada pohona loba leuwih ti 2 3 wa in kasura sahwu sanajan pohona loba tetep sujudna mah 2 kali 2 kali sujud sahwi. Sujud sahwi teh kaisu asukeun kana idopat sabab musabab kana sabab. Sujudus sahwi idopat musabab kana sabab. Ai sujudun sababuhu as-sahwu. Sujud anu disebabkan karena lupa. Idopat aya musabab anu disababan kana sababna. Poho sebabna sujud musababna lantaran teu ayana kitu urang poho disunatkeun sujud disebut sujud sahwi idopat musabab kana sabab. Jadi 2 kali sujud nama sosanajan loba pohona erek salat fardu erek salat sunat ketika poho atanapi ayana timi gawe sunat abad sujud sahwi. Kumaha lamun tina salat jenazah teu kudu sujud sahwi tina salat jenazah mah teu aya sujud sahwian. Malahan lamun mah aya jalma migawe sujud sahwi dina salat jenazah bari ayeuna ngahaja uninga batal salatna. Eta menu kerek diajar cenah. Salat jenazah aya ruku aya sujudan batur cara rengkat di luhur ka handap. Nah cenah manehna mah ieu kawok era isna. Dosana cenah loba gede cenah ieu mayit teh. Mila diri. Wa umma wal julusu bainama ka sujudi salat wal julus. Anu mana 2 sujud jeung diukna teh jiga seperti sujud jeung diukna salat we kitu sarua. Sujudna jiga salat biasa kitu. Diukna jiga salat biasa kitu. Sarua we dina pada akurna anu beda kitu. Atuh babacaanna sarua we ayeuna kitu ngan beda meureun lamun tina pas ayeuna kitu sujudna mah aya beda engke diwal tah. Fi wajibatiha as-salasi dina kawajiban salat anu 3. Naon tah anu 3 teh? Tumanina sujud. 1 kudu tumanina. 2 sujud kudu 7 anggota. 3 kudu ayeuna anteng. Ulah jiga papatong nisan diukna. Sarua we jiga wajibna erek sunatna sami sujud sahwi teh jeung ayeuna diukna jiga sujud salat biasa diuk salat biasa. Kadzikri jiga babacaan ya dina itu ayeuna kitu salasa babacaanna kitu sarua seperti tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sarua we kitu pas kahanap teh kitu subhana rabbiyal a'la gitu. Terus diuk antara sujud duana rabbi pilih warhamni wajburni wa'afini wa'fu'ani sami kitu bedana babacana gitu.
Wakila yakulu fima subhana man la yanamu wala yasu. Angan aya badul ulama anu nyebatkeun nalika sujud mah cenah bacaanna lain ayeuna subhana rabbiyal a'la genti ku subhana man la yanamu wala yasu. Masucidat anu tarakulem tara ayeuna poho. Eta wahwa laik, eta lebih layak, lebih pantas bilhal dengan kondisina kan urang poho henteu kunut teu tasyahud awal tah Allah mah tarakulem tara pohoan mata nu paling pantes mah tasbihna ganti subhanaman la yanamu wala yasu meh cocok cenah jeung kondisi nu keur dialami nah eta. Teras deui watajibun niatu sujud sahwi wajib niat sujud sahwi bi ayyak sidahu surahna naja si jalma kana sujud sahwi anis sahwi gaganti tina pohona inda syurifi nalika tumandangna si jalma kana eta sujud. Jadi sunat niat tapi ulah diucapkeun niatna cukupna hate we eta niat abdi migawe sunat sujud sahwi cek nah hate teh kudu dikitukeun geus tok teh urang mah cek hate teh sunat sujud sahwi geus saja sekilas gitu. Wajib teh eta teh harusah keur imam keur munfarid niat sujud sahwi teh cenah. Tapi lamun keur makmum mah teh kudu anu penting aya namamu mah turut ka imam kudu mutabaah nu ka imam ngan posisina urang salat-solangan atawa jadi imam nganiatan ayeuna eta kudu teh cenah nganiatan teh. Bi ayyak sidahu anis sahwi jadi neja urang ayeuna kitu kana sujud sahwi teh ngagantian anu pohona urang teh tadi mun carita teu kunut ngagantian eta tak sujud sahwi mah nambalan mata disebut sunat teh dikatakeun ayeuna kitu handap henteu jadi aya di antara sunat hayat jeung rukun sunat abad. Naon sunat abad teh sunat anu sok dipidamel ku kanjeng tara dikantunkeun sepotos kunut hampir ayeuna 90% kanjeng netepan subuh ayeuna mah kunut kitu. Atanapi tasyahud awal di waktos kanjeng Rasul ayeuna henteu tasyahud awal barang terakhir sujud sahwi entos teu diuihan deui ngatepanna teh berarti lain rukun geunana kulantaran sujud sahwi berarti sunat abad sunat anu mendekati kana rukun tara dikantunkeun ku kanjeng ta eta ketika tinggaleun sunat sujud sahwi. Kulantaran naonnya perkara anu ngamistikeun sujud sahwi teh hiji litarki badin kulantaran ninggalkeun sunat abad hiji sunat abad di sapirang-pirang sunat abad. Bahkan sunat abad teh erek kunut erek tasyahud awal itu paribasan erek maca sholawat pain saja litarki garibadin kumaha lamun sujudna teh lain ayeuna kulantaran ninggalkeun ayeuna sunat abad ieu mah lain sunat abad sunat hayat lah katakanlah
lantaran cek paribasana teu maca tasbih pan sunat hayat mah kitu. Tah lamun urang apal kana hukumna bari ayeuna ngahaja-haja matak batal cenah salat urang kitu. Geus puguh ayeuna sujud sahwi mah keur ayeuna pasanga teh jeung sunat abad ieu lain sunat abad di sujud sahwian. Mun apal kana hukum batal salatna, mun teu apal teu batal. Biasana sok timbul ti jalma nu bodoh. Ulah cenah tadi teu maca ayeuna tasbih sujud sahwi padahal teu kudu, da lain sunat abad sunat hayat. Lamun teu maca tasbih wana teh lamun ruku atau nabi teu maca tasbih nalika sujud teu subhanarabbiyal adimi teu subhanarabbiyal a'la bahana teh terus sujud sahwi apa kana hukum batal. Atanapi henteu takbir intikal, atanapi teu maca surat, teu maca ta'ud, teu maca dua iftitah, kayaan aliman amidan apal bari ngahaja eta batal salatna. Nyata cina teu apal orang bodoh mata kitu mah berarti teu batal. Wa huwa tasyahudu awalun ari sunat abad teh cek bieu kulantaran ninggalkeun sebagian ti reng-rengan sunat abad atuh naon we sunat abad teh cek musannif bahwa tasyahudu awalun. Hiji tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi ketika orang teu tasyahud awal kulantaran tasyahud awal sunat abad sunat sujud sahwi. Nyata cina ayeuna kitu poho tasyahud awal poho inget cina pas rakaat katilu mah ulah euy kudu ayeuna sujud sahwi terakhir poho deui meureun ngalah nepikeun ka beres. Lamun nepikeun ka beres jarakna lila inget deui geus jadi ngan paling teu afdol teu utama kana pamakruhan. Lamun jarakna deukeut keneh bareng assalamualaikum inget tak terus ke sujud sahwi teu teruskeun. Lamun jarakna deukeut keneh komodium keneh pas geus beres assalamualaikum inget alah sia teu sujud sahwi we. Atanapi lamun teu kunut beuneu teu subuh tinggal lamun teh tunu nyepak assalamualaikum padahal inget alah sia poho tadi telanjang we ka handap inget ka ruku alah euy teu kunut hangke we sujud sahwi ari pas ieu kadang assalamualaikum kaburu inget tah geus sujud sahwi di dinya sanggeus ayeuna kitu beres. Lamun jarakna deukeut mun geus lila geus komo geus nyecengkat ka ditu ka dieu ulah. Kumaha cenah lamun ayeuna kitu posisina keur salatna sujud sahwi sunat. Sabab cina Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngantunkeun tasyahud awal hilap teras sujud sahwi sateacan oruk salam. Taku Kanjeng teu dugihan deui ngatepanna teh. Jadi eta kitu sunatna. Andai kata henteu oge sah salatna mah jadi teu kudu dibalikan deui, paling keuna kana pemakruhan. Al wajibu minhu tigisna anu wajib dina tasyahud awal fit tasyahudil akhir dina tasyahud akhir. Jadi maksudna tasyahud awal teh cenah ucapan-ucapan lapat-lapat anu wajib nalika tasyahud akhir. Naon? Eta cenah at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh
salamun alaina wa ala ibadis sholihin asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ta eta tasyahud awal anu na tasyahud awal teh aya kawajiban tina tasyahud akhir. Na tasyahud akhir mah ieu teh wajib. Na tasyahud awal mah sunat. Tah eta. Tak teu maca eta bohna teh tah. Teu maca attahiyatulillah salamun alaika bohna teh. Atana pintu tasyahud awal emang teu migawe. Atana pintu doa-doana bohna teh. Eta sunat sujud sahwi eta. Walau kalimatan sadaya sakalimat. Wa kuduhu aw baruhu atanapi sapalihna ayeuna kitu wajib. Sapalihna wajib. Seperti cina naon wa utina wa anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah anna muhammad teu make wau urang teu langsung anna muhammadan eta anggar sunat sujud sahwi walau ayeuna sanajan ayeuna kitu sakalimah cenah bukan kalimah atap kaitungna sakalimah wa anna muhammadan tilu kalimah kaitungna wa anna muhammadan sunat sujud sahwi wa kuduhu diuktina tasyahud cenah tasyahud awal kuduna teh ayeuna rakaat kadua mah diuk tahiyat awal talenyeng we ka luhur tangke meme salam sunat sujud sahwi. Kumaha cenah nya ta urang osok cenah apakah kudu balik deui ayeuna kana diuk atanapi teruskeun naik ka luhur tempo posisi mun kitu mah posisina deukeut ka mana nya teh kerek nyengkatkeun sirah cenah rek ka luhur kaburu inget amun kitu kahanapkeun da deukeut kana ayeuna sujud deukeut kana tahiyat kitu maksudna nya teh cenah geus leuwih ti ruku ka luhur dek deukeut kana angtung eta ulah kahanap mun kahanap dipaksakeun batal salatna. Jadi tempo deukeut ka mana posisi urang pas inget pas ayeuna keur deukeut ka dek nangtung ulah kahanap ulah tahiyat awal ulah batal tah. Deukeut ayeuna jeung teh karek cengkat carek cengkat kahanap ya diuk deui. Gitu caranya. Wakudu jeung diuktina teh sunat abad. Mun teu diuk tah eta kudu eta sunat abad. Sunat. Gitu. Ketika teu migawe ayeuna sunat sujud sahwi. Wa surat zaki kumaha ayeuna gambaran ninggalkeun ayeuna teu diuk teh cenah kaqiamil kunut saperti nangtungna kunut teh eta Allah yuhsinahuma teu ngaluskeun si jalma kana eta tasawuf jeung kunut. Lamun carita tasyahud aya nu kalewat mun carita kunut ayeuna kalewat babacaanana atanapi teu maca sholawat sami we kitu. Jadi lain dina harti ninggalkeun teh bisa teu migawe sama sekali tarku teh bisa oge maksud tarku teh migawe ngan ayeuna kitu ayeuna kalewat warna teh babacaanana sami eta ge dihitung tarkihi tadi di kadituna nu kudu sunat sujud sahwi teh gitu. Allah yuhsinahuma teu nyaikeun. Teu ngaluskeun babacaan tasyahud bohna teh atanapi kunut anu kalewat kami susah.
Idyusanu ayajlisa sabab disunatkeun ayajlisa diuk sinu salat teh wayakipu biqadrihi ma jeung eureun saukurana tasawuf jeung kunut. Jadi kudu aya tumaninahan gitu. Ketika wah tumaninah wahna teh sunat sujud sahwi sebab nyaeta teu alayuh sinahuma teh. Paida taroka dahuma sajadah ketika si jama meninggalkan salah sajina diuk tina tasyahud atanapi nangtungna kunut tasyahud tahiyat teu diuk kunut ayeuna teu nangtung kitu. Sajadah mangka sujud sahwi sujud. Tahiyat awal teu ayeuna kitu kunut atanapi teu nangtungna kunut asana teu kunut. Jadi sunatna emang bari diuk mun tasyahud awal. Mun kunut bari nangtung. Wa kunut ratibin sareng ayeuna kunut ratib. Atanapi au badu sapanina kunut ratib. Kunut nu baku naon kunut nu baku nu biasa kunut subuh. Ieu diatapkeun kana ayeuna kitu sunat abad. Tak ketika jalma teu kunut ratib teu kunut subuh sunat ayeuna sujud sahwi. Sosanajan sahurup cenah. Walau harfan wahidan kal fa'i min fa'innaka wa innaka taqdi wala yuqdo bohna teh urang teu maca pakna bohna teh innaka taqdi wala yuqdo sunat sih sahwi atanapi wawu tina wa innahu la yadillu langsung urang teh innahu la yadillu teu maca sahurup tah sunat sujud sahwi. Wa witri nisfi Ramadan tanapi datap kana kunut subi jeung kunut witir ayeuna setengah bulan Ramadan. Pan eta teh sunat tah setengah Ramadan teh kunut tanggal 16 malaman 16 teh. Poho da kulantaran meureun cepet teuing. Ingat-ingat ayeuna pas rek akhir rek beres sujud sahwi. Sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Pancek tadi rek ayeuna nu wajib rek nu sunat sujud sahwi mah berlaku gitu. Ketika poho sunat sujud sahwi gitu. Duna kunut nazilah tapi kunut nazilah mah teu sunat. Ketika aya urang teu kunut nazilah bohna teh adanya ayat sajdah dikeuna teu kudu sujud sahwi. Naon sababna teu sunat sujud sahwi? Sabab di annahu sunnatun aridatun fis shalat sunat nazilah mah sunat anu anyar datang na salat. Anyaran tama bela jeung salat subuh kan baku eta mah. Da salat subuh. Teras deui ayeuna sunat abad teh qiyamuhu nangtung dina keur kunut. Urang teu nangtung bohna teh maca doa kunut mah tapi teu nangtung eta sujud sahwi sunat.
teu kunut sami sujud sahwi nangtungna oge dihitung sunat abad. Wa yasjudu tarikul kunuti tab'an li imami al-Hanafi sunat ayeuna non kudu sujud jalma anu teu kunut kulantaran turut ka imam anu Hanafi. Urang salat ngamakmum kaparangeun harapeun urang teh imamna teh madhab Hanafi. Pan Hanafi mah teu kunut. Kalenjeng we ka Hanafi. Pas manehna assalamualaikum tah urang mah ayeuna sunat sujud sahwi. Bae manehna moal mah kitu. Keluar dari musik ngisi. Awalik tidak hipi subin bimusolan sunataha. Atanapi kulantaran turut nasinu salat dina salat subuh ka nu salat sunat cikurangna mah turutkeun kaul aujah. Urang teh ayeuna kitu salat asup masjid ari sugan teh salat subuh parek salat sunat ngamamung itu kang urang ari perek aleh sia gini manehna mah ayeuna sunat gini lain salat subuh ieu teh salat fajar bohna teh kumaha tuh urang bohna teh kan eueuh kunutan ari sunatna mah keur urang kumaha wayas judu urang mah kulantaran tadi teu ayeuna kunut kan jadi teh sarua we jadi urang ngamamung ka imam anu salat sunat jadi salatna eueuh masalah atau tadi orang cina teu kunut kumaha wayas judu urang sunat sujud sahwi sabab teu kunut. Kita cek kaul aja saksanajan ieu ikhtilaf gitu mun penasaran anu panjang. Teras deui wa salatun ala nabi sunat abad teh maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badauma sabada tasawuf awal jeung kunut teu maca shalawat tina tahiyat awal teu maca shalawat tina kunut engke meme salam sunat sujud sahwi sabab eta sunat abad. Jadi sunat abad mah setiap perkara anu bisa ditambalan ketika teu dipigawe ku sujud sahwi. Wa salatun alaihi termasuk oge maca shalawat ka keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali teu wal ali bohna teh eta salat sunat sujud sahwi gitu sawada tasyahud akhir gitu. Allahumma sholli wa ala ali teu wa ala ali bohna teh wa ala ali sayyidina Muhammad teu maca eta sunat sujud sahwi gitu. Wa kunutin deui jeung ayeuna dina kunut bohna teu maca shalawat ka Ali keluarga Nabi na kunut erek dina tasyahud akhir erek dina kunut ketika teu maca shalawat ka keluarga Nabi sunat sujud sahwi sabab sunat abad. Tapi nu wajib teh dina tasyahud akhir ari ka ayeuna kita nya dina tasyahud akhir ayeuna tasyahud awal maksudna sholawat gitu nu wajib. Wa kunutun teras deui wa kunutun mana akhirin wa kunutin atuh wa kunutin jeung saeus kunut. Wa suratus sujudi ari ayeuna surahna
sujud teh litarki salat kulantaran ayeuna ninggalkeun maca salat kali pita sawadir ayat tayakona tarka imamihi sinu salat ngayakinkeun imamna ayeuna kitu henteu maca shalawat ka ayeuna ali kitu saenggeus salam ayeuna imamna terada dikerenteskeun babacaana teh pas didenge-denge ayeuna kitu nah gini ayeuna kitu teu maca sholawat bohna teh ayeuna geus sunut teh astagfirullah wa atubu ilaih kana pe langsung jelas nama teh kan teu maca sholawat tah urang sunat sujud sahwi termasuk eta ge sarua imam ketika imam teu urang mah sujud sahwi atau nabi ka keluargina gitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bahana turun langsung teu kaali urang sunat sujud sahwi jadi yakin dah kadenge urang gitu. Wa qabla ayu salima huwa jeung samame uluk salam posisina urang meme uluk salam gitu. Imam geus uluk salam urang can uluk salam tah urang meme uluk salam sunat sujud sahwi badaan salama wa qurbal faslu atanapi sanggeus uluk salam ngadeukeut kapisan tadi teh inget-ingetna teh ayeuna bohna teh ayeuna geus uluk salam alah sia tadi teu tasyahud awal atanapi teu maca ayeuna kitu kunut naon we atanapi carita ieu tah henteu maca ayeuna shalawat ka ali tapi sanggeus beres badaan salama tapi uluk salam teh qaruba pas deukeut kapisahna tah eta masih sunat sujud sahwi geus sujud sahwi geuting kalau masih kana diuk mah wasumiyat hadis sunan ab'ad naon sababna disebut sunat ab'ad likurbiha bil jabri bisujud minal arkan sabab ieu sunat teh deukeut pisan jeung rukun dina pada ayeuna kitu bisa ditambalan ku sujud ketika ayeuna teu urang teu migawe sunat ab'ad ditambalan kan tah ku sujud berarti ayeuna seolah-olah penting pisan juga rukun kan mun kitu teras deui wali syakin deui kulantaran mangmang sunat sujud sahwi mana wali syakin pihi mangmang dina ayeuna ninggalkeun sapalina sunat apa nu geus kalewat teh nu salanteun saperti kunut ari tadi aing kunut teh nya ari tadi urang ayeuna tahiyat awal teh nya ari urang tadi ayeuna kitu maca sholawat teh nya tina ayeuna kitu tasyahud bahana teh tina kunut bahana teh nah eta sunat sujud sahwi mangmang mangmang tina tasyahud awal mangmang tina diuk tasyahud awal mangmang dina kunut mangmang dina nangtung dina kunut gitu. Eta sunat sujud sahwi urang tadi kunut teh nya urang tadi tasyahud awal teh nya gitu li anal asla adamul pilih sebab ayeuna secara ayeuna asal nama henteu migawe we mawang kitu ge beda jeung ayeuna mubham mun bieu mah jelas mah aya malamun mubham samar gitu tah mana gitu
ari ieu teh kaasupkeun sunat abad lain teh meureun Quran ilmu meureun atanapi kumaha gitu tah eta mah teu nanaon ceuk paribasana kitu teh sujami banyak lianal asla adamu pilih gitu. Non sababna elatna sunat susahwi nalika mang ketika teu megawe ayeuna sunat abad sabab lianal asla adamu pilih. Pada kenyataanna mah teu megawe mah tak mamang kitu ge gitu. Beda jeung yakin kan. Walau nasia